nanansia kuya Pratapa Najar Panglina di salah sawios guha anu kasebat guha Wilis aya hiji resi pinuji tapi wangsa naga kakasih narasi kewara nyata bangsa naga di dehesan kuputuna ari kakasihna Bambang Erawan ari ieu salah sawiosna putrana Arjuna di Dewi Ulupi putrina Rasi Kowara oke salah sawios anu ngasuh di zaman lembut aya di payungan ieu sang resi ulirahangan dika duduh kasih ya pincu kahareup teulan yang wayah dalam Erawan nampi kana pembagai kelayan ngahaturkeun semasungkem kohonyo panjenengan pangresa eyang nuhun cu nuhun atuh anu ngasuhna ka dieu kahareup ata nampi erebu nuhun laksa ketika binggahan kulan kalian ngahaturkeun sabah baktos nuhun cager nye di ditu pun bojo dina waktos ayeuna teh aya hibar nuhun iya anu teu disangka-sangka sim tuang putu parantos sagede kieu we kulan nyeta dina saban-saban rubah mangsa ganti wanci ilang bulan kulunjung tahun sumuhun laras kaulanun geuning sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh laras angin kadar pangeran nu bakal karasa jeung karanapan cu laras kaulanun seperti anu karanapan ku eyang ganti wanci ilang bulanna teh geuningan ieu awak teh kena kuroba yakin ai dunya teh geuning alam pana sakur makhluk anu hirup di marca pada ieu bakal kena kumaot bakal kena kuruksak urang sararea teh bakal balik ke asal urang boh hideup boh eyang pasti heula paneuri kulo nafsi dai katul maot ta eta ari si Ata bet apal kana dalil nya kitu teh ya abdi teh mah santren di mamajengan ruhiyat ayeuna parantau jadi haji mama haji ajengan ruhiyat itu sesepuh jelekong teh laras kaulanun inung maneh ulupi anu ayeuna geus aya di alam barzah doakeun ku hidup heulakeun memeh sare memeh init-initan inget ka inung anu parantos ngantun sabab eta inung anu ngakandung 8 bulan melenung tapi inung hanteu pundung da geus takdir tinu agung saraja nyerina kalangkung-langkung rajin inung naon anak rungsing inung tara ieu pusing
Numatak pangeran oge muarek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa hampura inung jeung bapana. Doakeun inung bapa urang. Laras kaula nun. Eta dalil teh dugi ka pangeran oge ngelehan anjeun ngaheulakeun inung bapa. Naon sabab? Naon kaula nu disebut nage ngajuru, juru na maot dina waktu ngaluarkeun hidup. Oh, laras pisan nun. Alah, nah eta asa ku nyarap kula. Aduh. Asa dioboran. Ngagebrai pisan ku Kang Haji maka hartos pisan teh. Akang teh aya nu nyebut haji teh, padahal ieu papakean we kieu. Tah kitu kasih. Laras kaula nu ari ama teh kieu. Pangna nyaur dina waktuna ngundang dina mangsana ngangkir dina wansina. Hayoh buru-buru ulah kurung batok anjeun teh cu. Geura tepungan bapa hidup. Sabab eta ilmu anu geus diwiridkeun ku ama teh nya eta wajib diamalkeunana. Sabab lamun ilmu tanpa amal lir ibarat kakebul di mana nyangsangna. Sumuhun. Kalayan kaula berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ka Ki Haji. Sumuhun we nyaeta anu geus ngatik ti leuletik, anu geus ngawarah ti bubudak, anu geus nyusun ilmu ti lelemut ka ieu pun anak. Nyaeta milu iciki bunga warah dina bab ilmu dina bab pangabisa jeung sajabana. Sawangsuna kasangakeun ti kaula salaku eyangna nyaeta kasalira Ki Haji nyanggakeun layang pangajen anu saluhur-luhurna. Sawangsuna sun istuning tenungtut jasa ka kaula. Nah, apar sepiing pamrih ramehing gawe kulan. Geura amalkeun. Laras kaula nun tepungan bapa hidup. Nyaeta panengah Pandawa Arjuna. Anu geus kabejakeun dihukum cenah 12 tahun. Di leuweung kamiaka ditambahan 1 tahun nyamur jadi jumlahna hukuman teh 13 tahun. Hakim parantos netepkeun naon rupiah kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Ieu anu jadi tara taros teh nah Kangjeng Rama bet nampi hukuman nah naon dosana. Upami leres kalakuanana dihukum atau kumaha upami demo upami protes datang tosna oge mana kitu oge panginten ieu teh lepat pangna dihukum teh sakabeh jalma anu hirup di alam dunya tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tar kapake isu. Kahartos. Sareng sim kuring sok ngawarah ngaji ai lepat mah. Sumuhun osok ulan. Aduh, najami atuh laras pisan. Aduh, punten atuh. Oh, ieu jeung jajak palupu deui bobo pinten. Gitu. Kahartos pisan. Punten. Kahartos. Aduh. Gitu.
jadi ngeunaan di dunia masuk ke nawe ku salah ngan dina tempo kasalahanana manusia teh kudu ngaku tak jujur teh di dieu jujur teh di dieu tong boro hingga jalma anu ngalaksanakeun iman takwa ka pangeran sanajan jelema anu curaling maling hayam tuluy ngaku di mana dipariksa jawabanana teu berbelat-belit eta teh saeutik gedena gurangan kana hukumanana ngentengkeun kana hukumanana oh gitu laras hartos ulang teu sangka teuing teu sangka Gusti Nu Maha Agung asa dioboran sim kuring mah ieu ge bukan kitab bukan ayat-ayat tetep we kelingan aya ilmu tauhid mah aya di dieu sim kuring mah mung tiasa maca ungkul we kulan oh teu nyaho hartina sumuhun naon bedana jeung beo atuh ada diajar atuh target oge diajar hirup mah halus nah anu penting merealisasikan sanes aduh bodoh guna kana keris bener semua tak itu dawuh kaula nu pek gara tepungan bapa hidup anu geus narima hukuman 13 tahun tah ayeuna teh teuing kumaha nasibna gara tepungan ai cenah mah salamet tina hukumanana ai alatana mah teu pira tina judi tugening kasep waduh haji Mang Haji kurang kumaha ngawartosan laras karena judi atanapi sanajan saeutik kalepatan maulah dicip-icip kulan sanes haji ieu teh mah gitu kasep timalan kaula nu lir pendra barang saweg nuju raos sapratane pun dia astra jingga dawala bade ngawartosan yen Pandawa sareng Kurawa teh jadi Bratayudana tempat di Tegal Kurusetra Sampurasun loh saha itu saha Sampurasun Rampes aya naon aya tamu geuning tuh aya tamu geuning cing waalaikumsalam da teu acan assalamualaikum ge acan maling lingi aya jalma anu bade tatama pinten cik cenah kadi Mah kapihatur kulan ay nah ieu teh asawawu cobi teguh sahabi emut keneh kabu kekelana aduh samar kaula teh eta mah pun bapak kumaha samar mah pun bapak kubah lu mau dileg-leg kayak gitu ora itu nggak gabruk deh tobat teuing geuningan ieu teh putra kasepuhan ieu teh lain astra jingga teh sumuhun ulan oh anu disaurkeun teh ieu teh yang aduh wilujeng tepang atuh mah cik sidik-sidik rupa saha ibudak
Nah, percis abdi. Jauh. Jika si Oden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenalkan kalian. Iya teh Pak Haji Oro teh ya. Sana. Mana itu orang sangkan. Puntennya itu kepenggerannya Kang Haji. Mangga Cingraos. Sareng sahade, sareng pun adik lah. Waduh. Sehat ki Kang Haji. Alah, ya kitu teh ya. Nuhun atuh ah. Masih kene? Naon? Sieun kamu potohan domba. Tos tara. Ayo tos jantan haji mah pangitan. Sekarang jantan haji jang. Bangkrut. Puntennya kapenggeran atuh. Bangga. Semah kapihatur tunggening dajeng nyana ieu pamitulah Padma dawala somohon geuning meuni panjang emutan aduh bagja keng wartosna we kapungkur cenah tuang putra teh tuang putri teh maot iya ngan ieu we ninggalkeun batina tingali beungeut teh jiga saha sidik-sidik jiga saha Aden iya Mang dupi ieu teh Mang Dawala menang beja wungkul papangeh makarak ayeuna tingali meuni percis rupi juragan Abimanyu saderekna Rama nawe malulu juragan Arjuna la ilaha illallah ieu teh Raden Erawan teh ya leres duh tobat ting Aden nuhun Aden nuhun nepangkeun Mang samohon ulang tiasa eta mun parantos sagede kitu murang kali dikawit munglak dua iya weh Haji assalamualaikum waalaikumsalam aduh nepangkeun samohon sami-sami ulang luar biasa dina poe ieu nuhun ulang aduh kumaha Kang jeung Rama Damang Mang Cepot dina waktu saya teh aya hibar kan dina dihukum 13 tahun teh salamet bulan alhamdulillah Pandawa teh parantos tutas tina nyamur tina dihukumna 12 tahun sasat nebus dosa eta teh upami tiasa mah katebus alatan tina sakedik nyaeta dumeh ngahormat pribumi teh tukang judi milu wungkul piraanan tina leletikan dugi ka nagara diborohkeun kana judi CF teu gaduh naon-naon hamuing apan janji cenah Kurawa terek mikeun deui lamun tamat hukuman 13 tahun sumuhun mung ditagih janji teh ayeuna teh aja teh teu masihkeun teu masihkeun henteu ulan Kurawa mun sawios dulur tuman warah atuh kumawi ulan kumaha atuh tobat ayeuna teh panusdrunganana parantos ketok palu ketok meja kumaha sareng ketok magic kayak Kang Haji tenang Kang Haji saya pun kayak abdi ngabodor ieu kayak sakedap ulang Kang Haji nu mawi kade Haji ulah ngicip kana judi mah tara abdi mah ampun naudzubillah summa naudzubillah
Kang Haji pangna kikituan teh kunaon ieu teh. Karaos ku Kang Haji kapungkur. Bebeakan Kang Haji teh. Beak sawah Ya, beak sawah, beak naon? Beak imah. Naon kaduruk Kang Haji mah kapungkur. Oh sanes tidak judi sanes. Manawi teh judi. Jadi temikeun pan Kurawa teh nagara. Henteu ulah. Kumaha ketok mejana? Parantos diketok meja, diketok palu gitu ku Gusti Batara Kresna. Yen lamun tetep temikeun sakali, dua kali, tilu kali liwat Nisna Baja Utama, temikeun kene tong boros sanagara satapak meri moal mikeun jebred we. Naon? Jadi Bratayuda. Waduh. Pi tempateunana perang Bratakapasana deh ampun. Dola perang berat berat bro Allah naon teh dola Bratayuda. Perang Bratayuda ulah. Jadi tempat teh di Tegak Kuru Setran. Kuru Setra gitu. Naon hartina kuru teh begung. Apa paribasa kuru cileukeun teh pujit. Abong kena tina kuru nya kuru teu begung we. Ayeuna teh wah parantos sami-sami bapek balad bulan. Bawa ti pihak Pandawa, bawa pihak Kurawa. Raja-raja tatangga negara Kurawa anu simpatisan ka Kurawa ngiring ka Kurawa. Anu simpatisan ka Pandawa ngiring ka Pandawa parantos bapek balad malihanan diantos tah abdi dongkap ka dieu teh salarasna mah bilih tuang putra bade ngiring perang Bratayuda nyaeta urang nangtukeun bener sareng adil. Ayeuna sasatna ngawartosan margi sadayana para satria para nonoman teh wah bulut tekadna parantos siap tempur ulan. Nuhun Mang aya sakumaha parantos disaurkeun tadi wireh ieu ilmu teh kedah diamalkeun ayeuna mangsana. Putra bade ngamalkeun ieu ilmu demi nagara demi bangsa bujeng hinga ilmuna jiwa raga ge demi nagara demi nangtukeun adil sareng bener. Alus-alus. Bagjati nemenan nuhun Mang. Tah kitu kula ai sedih na mana taku ieu teh. Aduh. Sang panita sanajan berijeng ikhlas ridho tapi jelaran kabeungkeut kurasa deudeuhnya hulas asih ka sang putu babedol-bedol dina manahna antara kanyaah jeung tega dikantunkeun perang anu mamalana ieu sang panita sang resi tega ngajurung restu ingkang putu. Asep kaula nun eyang jig init tapi ulah mawa dengki bralu mampah tapi ulah mawa dendam jung lumaku tapi ulah mawa ujug. Sabab naon? Cing ingat lamun panginitan maneh tina durukan kaituna bakal jadi ruhak atau jadi lebu. Dawuh kaula nun jig geura init brang geura lumampah jeung geura lumaku. Sanajan eyang teu tega dikantunkeun ditinggalkeun ku incu bari jeung biheung bakal panggih deui di kieuna. Tapi dah puguh anjeun teh sekeseler satria. Sageui upama anjeun ayeuna jadi pengecut, jadi pengkhianat. Ulah gimir sanajan anjeun aya dina jaladri. Ulah rempan sanajan anjeun aya di luhur galura. Teuneng ludeung hanteuringrang. Pikeun nangtukeun adi jeung bener. Tobat Gusti.
Itu tega Kang Haji Waden atos. Hei, di atos teh. Alah begitu tarik. Atos Kang Haji. Itu dah lamun diupahan dah sok begitu tarik jelema mah. Kena anda pecah nama mewel kerja. Sakit tu jalu pek. Tapi naga makalanun. Moga-moga we tiasa tepang deui eyang. Pasti eta mah teu bisa ditolak deui. Ayeuna keneh putra bade mios. Bade nepangan Kangjeng Rama kalayan bade ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara kalangsan nagara anu nuju kieu. Wayah dalam tega larat tega pati kaula nun. Brah, geura lumampah jeung geura lumaku. Tapi nama urang beberes heula sakedap. Mangga. Naon anu rek dibawa kitu bawa. Laras kaula nun. Gelanan atuh rek ngamandian heula. Budak ku kaula sae sakedap rek dibekalan heula. Abdi oge kedah dibekalan penginten. Nge. Alah. Kitu Kang Haji salasina mah. Dek milu di mandian kuring mana sarua dek milu kapang perangan. Kumaha Kang Haji? Astagfirullahaladzim dikantunkeun ku budak ampun jangan. Ampun teh tidak budak kacau teh budak. Aita ju cipanon kan Tuh, Kang Haji. Da kumaha atuh da eta teh satria budak teh. Panginten da budak teh sanajan ayeuna di dieu wae panjenengan kurung batok aya kitu mah ya pangalaman. Nah, ceurik teh sada Kang Osid. Bang Cepot. Bayangkan. Ngurus eta budak teh telewati Kang Osid. Ya. Asa anak sorangan. Ya atau aduh, geus atuh. Geus atuh. Ala disiksa ayo doakeun ayo. Ya tadi dibawa ke mana? Dek diadukeun jeung nu mulak opat. Aduh, ampun. Iya. Bambang Erawan Kairing Astra Jingadawala. Iya ini. Ditetep bari seukeut ku eyangna. Leres. Ngadak-ngadak manuk-manuk gede manuk leutik ngeureunkeun kagiatanana areentep dina dahan. Ngiring restu. Atuh ieu dangdaunan cing garupay katebak angin. Memang katingalina ku Bambang Erawan mah jiga anu ngagupayan. Datos wan. Mililiankeun ieu tempat nyaeta pertapan.
mangrupakeun romantika kahirupan euy. Oh gitu akang kabok. Ceurik, seuri, Seri. bunga, sedih, dahar, nginum, sare, nyaring, init, cicing. Sebuah lapar ya kan. Untung, rugi. Leres. Kering saged. Nu matak loba pisan hijab teh di dunia yang Wah, ketenang kan. diuji na manusia terus-terusan. Kurupi-rupi ujiannya kan. Hebat eta iblis. Kumaha Kang wake hebat iblis. Di lain pihak mindingan. Terus-terusan supaya orang poho, supaya orang noyod. Poho kana pangbalikan, poho ka anjeunna. Supaya urang balangah ya kan. Bener. Nepi ka jelema oge loba nu katipu. Budaya. Jiga nu nya geuning euy Pang bibita nanti ya kan. pangbibita panyingsieunan. Nepi ka bisa manehna mah nyiptakeun sawarga mamalihan. Leres. Bakal senang, bakal bagja padahal ka itu nama tiga jebur. Bagai broskeun. Oh, bener. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Dari kenangan era ini mah. Lekanan hari ngeraya Tobat. Allah. dikinahanan kariwan Allah. Cuan lare karamun maksud Allah. Pacuan lare karamun maksud Allah. Pate kadana nu mulia gogo Kuingkeun dulu. suka dibalik kupati Sana dipapalerkeun hatel teu daek paler ilmu gering ngalangayu baji kohar somantri ngalangayu kusut tirung kabingung kusut tirung kabingung Cobi. tapi mah moal bosenan Pak Haji Sidi Allah. sanaos surhinaan Saloyo. moal putus pangharapan hoyong langgeng sasarengan hoyong langgeng urang kutamarga sasarengan yang sasarangan jeung urang Cipadarangkeun segala nukaran dapat naon janten lantaran Saloyo. asa tebit disangkan janten robah pamadegan jang ade pangkan cilawu asa janten robah
kayas eta renda kayas dasulam tangan beki apa beki ninang beki lawas kaedanan Parah mandan sangat tak kamana jalan Cibul arirek nanjak mah eta rek nanjak mah rek nanjak mah rek nanjak ka Cimandiri kamana pinyaluh mun mendak tunggara diri mun menakku gara diri meja saking prawingwang tinalangan ya ampir ya gade irena sekar pinuji sekar Banglus lampahipun ieu Bambang Erawan putra Arjuna ti Dewi Ulupi Ye kairing astra jingadawala maksad lumaku katega Kurusetra nepangan ramana anu nuju aya di tega Kurusetra tatan-tatan bade mayunan Bratayuda memang ieu Bratayuda parantos beja pabeja-beja satatar Madia Desa parantos kuninga di tempat tenana perang Bratayuda Kurawa Pandawa di Tegak Kurusetra raja-raja anu bade ngiring ka pihak Kurawa ka Pandawa parantos sami siap siaga itu kaayaan lampaheta kacarios ti nagara Giling Wesi Prabu Kalasrengi anu bade malaspati ka Arjuna wireh dendam ramana kapungkur ditandasa ku Arjuna ngalet ngengkei ngabanalet ngemat-ngemat nyatang pinang maksad ngahijikeun diri ka Kurawa nyaeta pikeun malaspati ka Arjuna di dieu kasempetanana Kalasrengi bade ngiring Bratayuda aya di satengahing marga sopana marga jalan sopana alas pringgandingat sala marbayaksa dina luhur cadas anu ngampar pengawakan jangkung gede Simardada bewese mulustaya papanana pasemulir bang barongan upamangan deka sentak sengor enak kendengane pun bentrong alatria
dia beratam tama semak pae. Hingga. Kula. Ya, Ye. aya jalan komo mentas. Bobok mangi gorowong aing hayang males pati ka si Arjuna. Ya. Ayeuna nying harapan Bratayuda antara Pandawa jeung Kurawai. Tada teuing Sukabungana sang Nalendra Prabu Duryudana lamun kaula ayeuna ansruk milu Bratayuda. Ulah tangtos. Ya, padahal aing dek ngalah hiji anu ngaran si Arjuna si Janaka Permadi. Pasukan? Iya. Geus eureuna parantos. Ayo lumampah ieu. Hige kula mangga. Palaksaka palintangan Babalan Pangaluca Sanajan ikan tengaran kasayan Banyak pengaduk berlamba manusia ngaturkeun rebun nuhun laksa kati kabingahan. Nuhun katapi ngomong pake jeung berdina lah. Ayeuna urang dikenangan di dieu. Da sagala rupa oge urang teh kudu nincak kana kendang heuh. Kudu nincak kana tatapakan. Lamun teh mah urang ayeuna hirup di alam dunya henteu nincak kana patokan wasilaka. Cilaka. Di babaran. Tebih keneh Aden dina mangsa Bratayuda siap tempur kaula sanajan jeung pangawakan ngora keneh persanten da Aden mah teueuh ti luhurna Teueuh atuh. Darah biru ai kana perang. teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak merak kukuncungan pan kitu sanes Darah juang atuh. urang dipercaya kudu ngajaga cing sapinuhna ngajaga Aha. bala lager Kang Agus teh marukana teh mere jukut Allah sia security sok mangaritkeun. masih cara situ titah ngarona oge leos gaple Gaple. Geus gaple nyabut sampeun batur. dina zaman baheula geura dina zaman Arjuna Sastra Bahu Ya. Zaman Arjuna dagang tahu pada. raja keur ngabenung pada korupsi waktu teteh di teteangan heula pan bang semantri sing horeng ka itu heula geuning deudeuh heula ka bapana. Aduh ampun da jauh teteh ti puseur dayeuh teh bari ka karadi istrenan teteh wah siapa goreng batur je kudu jeung wiwaha Kudu disiplin. Kapojong ke Purwakarta nyangan jalan ka desa pati bengong napani tak nyangan pujaan rasa ayang hati
tarang. urang teh salaku laku warga salawasna sing sayoga ngarojong program negara pangingar lara tunggara Cahya sesekar ning wang cakaya gelang wontening satengah king marga satengah king mangasta juga Mang Dawala katega Kurusetra tebih Aden Aya 5 kilo deui meureun. aya panginten kana satengah dinteneun deui mah wah urang keur yeuhkeun Den Mang oge ngiring kana kareta areng ataun Aden teh bari jeung teu dugi pan ka ituna mah nanyak deui mudun deui Oh kitu we. nanyak deui mudun deui pang ka cenah teh Nanyak mudune kan. nya eta teh falsafah kahirupan teh kitu setiap panggih jeung tanyakan pasti panggih jeung pudunan pasti bakal panggih jeung datar panggih jeung datar panggih jeung warung tah ngopi we kitu di dunya mah kitu Den keke mang dupi mang teh leres putrana Aki Semar incuna Aki Semar ai abdi mah ai ka Semar pun bapa nya Semar teh tuang rama sanes tuang heula ini adalah para tu den tu tong ente lah tong ilmu ai beuteung lapar mah Karena gaya meuneu maksudna kumaha saurna Bapak Semar mah cenah parantos ngudag insan kamil mukamil. Oh, maripat atuh. Teu kedah disaurkeun deui ku Aden. Da Semar mah tina bentukna oge parantos bacaeun. Nya eta mah kantun Adene maca diri Aden nyalira. Ulah maca teuing batur hirup magresok. Nyeta ieu oge. Kaula teh salarasna mah ieu teh acan tamat kapun bapa oge dulur-dulur anu aya di ditu kaula teh hayang ngudag ilmu nyaeta ngeunaan pangbalikan kaula mun eta mah cinekna mah asyhadu Allah mulang ka Allah kumaha prosesna ieu eta mah tarosieun kapun bapa ge Ari sase. tos sase ai mang mah pokokna mah mang asyhadu malaina ka balainah deui pokokna mah nya Karek nepi insan kanyol kan. Da kitu Den lain naon make jeung nanyakeun pangbalikan ieu budaknya hade budak keneh nya tetelepet. ai ku kitu mah hade nanyakeun pangbalikan mah kudu apal atuh segala rupa oge da teu apal kana pangbalikan mah da linglung kitu ge nyong Kasasar. oh nya tak kitu gek sia mah da muntun Raja Wisuna cecah apan manehna mimitinan jubut nyong da kuring mah lain nyong dawala heuh apan dawala teh monyong aya yang ngaranna ait doh naon lo la naon teh jeung saha naon itu ngalet wah anu bade ngiring ke pihak mana tah pasti bade katega Kurusetra teh ngahijikeun diri teh duga ka pihak mana
apa? Nah, urang mah urang api-api lalajo sadaya nyong. Hai satria. Ulah Saha ngaranna? Upami persanten mah ngaran kaula teh Erawan. Erawan teu pino. Urang manawan? Duh. Kaula teh ti Guha Wilis. Pangarsa nu pisalira, iya ngaran kaula Kalasrengi. Ti nagara Gilingwesi. Ulah urang Gilingwesi. Pada hamun atau panggilingkeun padi gitu. Nya. Jaga panen. Ti Gilingwesi maksud teh tingali kaula mawa walan dia balan tamtama semakna. Kaula menang beja tidak menang dipercaya yen Pandawa Kurawa ayeuna dek nyingharepan Bratayuda. Kula dek nanyakeun kasampean jalan ka Tegak Kurusetra ka mana? Atuh pami kitu mah urang sareng we sareng kaula. Kaula oge sejab ka Tegak Kurusetra. Ya. Atuh kabeneran bareng teu pino. Urang sareng we sareng abdi sieun bade ka pihak mana ngiring teh? Ari anjeun pihak mana? Ai abdi mah bade nongton. Bade icalan dinu perang. Sugan anu perang teh lalapareun jajan ka abdi. Dagang roti bakar. Paling oge meureun dibeli ku panah. Ye, itu kunaon dibeli nama. Da pejuang teh lain ngan ukur perang. Sanajan urang mere dahareun kanu perang. Aya lapareun mah sarua teh ke pejuang. Nah sia teh. Oh maksudna rek dagang naon? Dagang boboko. Dek dagang roti bakar. Ai rotina pan beak kebakar na ari sia. Pan disebut ge roti bakar. Anu didagangkeunna areng roti. Namun itu nyari teh teh. Sia mah ai ka batur nyebut nyari ai sia mun uyahan. Sekali batu. Kula dek milu ka pihak Kurawa. Oh eta mah hakna ulan. Oh sae bade ngiring ka itu ka dieu ge. hak Kaula mun maneh apa? Naon? Dina mangsa Bratayuda kumaneh pangnuduhkeun anu ngaran Arjuna. Arjuna ulah? Ya. Sabab kaula teh dina mangsa baheula keur leutik bapa kaula ngemasing pati tu makaning perlayakan jeung Rama ku ngaran si Arjuna. Can sudi rasa ningati lamun kula can males pati kanu ngaran Arjuna. Satria Erawan. Kaula jauh-jauh di negara Gilingwesi dek malas pati ka si Arjuna sorangan tapi kaula dek nyumangkeun wala dia malah tamtama ka pihak Kurawa kitu sabenerna. Waduh, anu dendam dulu ya. Dendam pembang. Si Arjuna dek disik-sik dian saya dicacak di walang-walang ku aing. Oh. Deden tawa ka dilawan ade cicing mah. Tuman. Saha nu rek diala nyawa ku sampean teh? Arjuna. Tingali ieu kaula putrana. Anu ngaran Erawan. Saat sana Kangjeng Rama Adipati Arjuna kaula heula sok. Sing hareupan. Duh, silaka. Iya anak si Arjuna teu salah. Hop segera purna Hop segera purna dewa.
nafsu ka gila-gila ya nafsu ka gila-gila ya bangsat eueuh bapana anakna ku aing di podaran urang perang giri gamana perang teh mana Giri gamana? giri gamana perang sabda saling hulung Oh iya gamana? oh iya gamana perang sabda saling silang nempat dan nempat jajukan permana anak menak tunggal anak menak urang pernah kal sapuk pulang tatu adu tulang per 3 walan dia balat ya ya anak si Arjuna podaran ayo waduh lain saurang teteh wah cilaka ini anu mana ngaran Erawan aya ge eraan goblok tongah heureyan sia mana dewek nu ngasuna ieu wah ya weh aduh weh weh lo dawala modar siap kurang ajar ya weh duh wah ya aduh aing melang kudu aku tilu kun lanceuk dialungkeun deuleu itu alah tolong alah tolong wah Gusti beunang ya Astra jingga dipun balang sareng dawala Iya ge kalarosan Raden Gatot Kaca nuju naliti kaayaan wala dia bala tamtama Iya ge boh pihak Kurawa boh pihak Pandawa bilih aya hal-hal untuk diharapkan nanging aya nu cocorowokan ti palihwetan watek wantos Raden Gatot Kaca kagungan kakasih Raden Surya Pringga dupi wateknya nyaeta seukeut paningali kalayan kagungan Aji Sabta Pangrungu sanajan jangkrik ti awang-awang bakal kadang Iya ge kari-kari ieu dina Megadutamana Gatot Kaca ningali kahanap aya nu cocorowokan menta tulung lajeng nyerorot aduh salamet euy alhamdulillah Gusti nyangsang netang kabalingbing ya tatokeun Raden alah aya Bang Bung Canar udah siap kudunungan nyebut Bang Bung aya naon ieu alah bagi kejadian naon ieu ot gula harudang da kesalamat woi woi Aka selamat selamat coy selamat coy dulu iya hari silang selamat paeh kuring mah ya nuhun atuh udang doh alah Gusti Juragan Bapak Panglima
Aduh. Mana we teh sanes Bapak Sulanjana. Bapak Panglima. Ya, Cece. Aduh, tobat tinggus di mana we teh sanes Pak Ahmad. Ini Bapak Dandim. Alah. Mana we teh sanes Bapak Marsikal. Mangi kejadian naon maneh? Agak takung ti payun mah abdi teh ngahaturkeun Tribun ulah saketika bingahan. Ka agan teh, iya, parantos disalametkeun abdi kadua perkawisna. Agan bade laporan nguningakeun abdi teh parantos ngajemput tuang rayi. Sa Raden Erawan di jalan aya overdosis. Di mana? Semua di pasantren jadi itu di Guha Wilis ulah. Kumaha? Alhamdulillah. Kabantu nanging di perjalanan penak sareng anu bade ngahijikeun diri ka pihak Kurawa, bade Malaspati ka Juragan Arjuna tapi bade ngiring Bratayuda. Tuang rayi teh kula Bambang Erawan teh teu kuat pangintena nafsu. Ieu we cenah. Tong make jeung ngarah bapak aing gitu, ceuk kasarna mah. Tah deuleu anakna. Waduh, tuluy. Aing ngaranna teh Kalasrengi kula sabala-bala jerangkung gede agan rupina mah Raden Erawan teh moal kieu cing tulungan agan di belah manehna nuju di Kepung Wakul buaya mah paling itu ini lamat gitu ti bebeut kabeneran si Erawan geus di Kepung Wakul buaya mangap geus leuleus kaayaanana didengkeh kuala dia bala tamtama tenawa Kangjeng Rama laksana saturunan si Arjuna dek dibabat ku kaula haling aing geus janji ka Kangjeng Rama anu parantos teu aya di kieuna ayeuna ku kaula dek disabeut dek di podaran eta si Erawan anak si Arjuna tas kurang ajar haling aduh modar sia hayang nyaho kurang ajar udah aduh pena stiker sayang tumampara ge ieu Bambang Erawan ditugal jangana ku ieu Kalasrengi bangsat diuyup getihna ku aing aduh tapi aing can puas lamun aing can bisa maehan si Arjuna ku kekeh ya hate can punah cacak adatna geus di podaran aing hayang maehan si Arjuna itu sebenarnya imbalan ayo kemana dulu Andri jangan banget obat Erawan dia Kang cebot dan waduh iri kat asan katut kan sawian
Iri katasan Katot kacauan Endera Nafsu kagila-gila Ya Nafsu kagila-gila Kagila-gila Lajeng Raden Gatot Kaca ngawatek Aji Pansabraja Inggih. Raja Musti Brayakal Palawatan dan Tawisesa Sabta Penemu Bajingring Tapak Nenggala ngamuk nuwak ngawik wala dia balatam tamati negara giling ngusri iyo Nuduaan di kemana? Nyata nyawa ting. Gue saya Kaula Lansik Daerawan ajar hutang pati berpati hutang. Waya aduh ayah lesot kesya. Siap kurang ajar benang siap goblok jeung macok jeung naos alah benang sia dihakan ku aing gede goblok benang aduh ampun Gusti aduh nah teteh asaku aduh tobating di dieu tadi dinya goblok aduh asaku kacida teuing tuh tobat nu Maha Agung kamalinaan teh heureuy teh la ilaha illallah aduh manggawe teraskeun goblok aing teh deui aduh hara ujang Ada berarti lain dek mah kumaha itu budak maot deuleu aku masih ketempuhan Bambang Erawan sieun katempuhan buntu teh mau aku bakal sayang tumampara. Iya, Iya Prabu Kalasrengit dipun banting dening Raden Gatot Kaca amurasut sapisan sirana. Paman Arjuna nguningakeun tuang putra tiwas.
Kayat rekagna beugna. Pembalasan ti akang ngubrukan ge. Sakabina-bina teuing sia. Dalam kasna kabina-bina. Aduh, Sieun katempuhan we ku bapana ka. katempuhan aing ku bapana. Mangkaning geus duh. Teu papangih acan jeung bapana budak. Nepi ka kieu nasib. Naon teh tejang? Aduh. Dulur aing bae aduh. Dulur aing nepi ka hanteuna. Aya dulur aing nepi ka hanteuna aduh. Sing cenah datang ka eta si kurang ajar teh. Paingan ngipine baklalai berendak pondok umur we babaturan ampun. Tobat teuing dulur aing nepi ka paeh heula tah. Manehna ge pondok umur ge. Pileleyan. Wilujeng ka itu Ketepang-tepang di akhirat ya. tepang deui ke di akhirat. Heeh. Aya mana rek ka neraka dek ka sawarga. Kuring. Heeh. Sumedang. Dek ka Sumedang we. Urang Sumedang berteteh. Tobat teuing. Nepi ka kituna deuleu euy. Heeh. Ya. Lan Oh kitu we teh akang mah nya hampura tina sagarupa kalepatan ageng sumanten alit. sami-sami Kang. Raden Bambang Irawan parantos mayunan tang Laras. tetepang heula jeung bapana. Sakitu we rupina ti akang hapunten tina kirang sareng langkungna. Sami-sami. Ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tina tik Sinebaran Sari tutup lawang Sugotaka.